amat. Capeknya di mah rareng sebae. Kristi serangan bae. Gabriel ka dieu urang ngagosip. Ayeuna ngagosip naon? Aing mah kangen aing ka aing. Mana mantan dia mah loba. Si Mulki. Aing keur itu manggi si Mulki. Naon dari nyebut aran aing? Biasa si Kristi gamon. Sorry-nya aing mah geus boga ka bogoh. Ih, aing ge geus boga ka bogoh. Ulah kitu Kristi. Aing ulah soga geuliseun dia. Aing mah hewa ka dia, aing mah dungna banget dia deui. Aing gendong ngeul banget dia deui. Terus aing dia mabur ka ditu ning naon di dia ka dieu. Jadi sok geulis dia. Naon idak dua sejoli duaan bae. Biasa ngegosip. Aing keur tadi manggil mantan dia si Mulki. Repeh dia wasok nyebut aran si eta. Ulah kitu ke mantan mah. Dia ulah kitu meureun si Mulki mantan terindah dia. Parah dia Kristi. Oh iya, dia mah parah. Terus aing marek balik dari sama garandeng. Kristi tunggu. Bogoh kasih Kristi. Tapi saya tadaek nya diajak balikan. Dulu ge. Inan cindung aing mah. Ulah gitu. Mulki. Geus yeuh tayangkeun indung aing Bandung. Ayeuna ondak dari ya ka Dario. Iya si Kristi hayang ka maneh. Inan si dia. Kristi hayang dia balikan jeung aing. Terima. Udah mau.